Fiskun pasikun, perbuatan pasik. Pasikun jalma anu asik, fiskun jeung pasik. Nifak jeung munafik. Ari nifak mah perbuatan, munafik seperti perbuatan bohong, jalmana disebut munafik. Jadi anu diawali huruf 5 nuduhkeun ka jalma. Mukmin, muslim, munafik, musyrik, fasik, kalebetkeun musyrik jalma. Naon ari syirik teh tegasna mah nyakutukeun ka Allah, atanapi nyakumuhkeun ka Gusti Allah, atanapi miduakeun ka Gusti Allah. Nganggap aya pangeran salianti Gusti Allah. Dari musyrik mah nyata jalmana anu kitu. Nyakumuhkeun, miduakeun, ngahijikeun, nganggap aya pangeran salianti Allah. Ya contohna seperti percaya yen pangeran teh leuwih ti hiji gitu. Yakin percaya yen pangeran teh aya leuwihna tina bilanganna leuwih ti hiji. Lamun teh mah aya disebut pangeran Bapa, aya pangeran Ibu, aya pangeran Anak. Istilunya eta teh musyrik. Musyrik geus ngahijikeun makhluk jeung olehna dianggap sarua dina lembah ka pangeranana kitu. Mun teh baeuna seorang ibu disamikeun sareng Allah, oge seorang anak tos disamikeun sareng Gusti Allah. Sadengkeun dina Al-Qur'an qul wallahu ahad. Capkeun wajen ari anjeunna teh Allah nu sahiji. Sahiji teh lam yalid wa lam yulad. Keputraan jeung teu diputrakeun. Anu hartina teu ngalahirkeun jeung teu dilahirkeun. Teu dilahirkeun. Teu ngalahirkeun berarti teu kawinan putra. Teu dilahirkeun berarti teu kawinan ibu. Walam yakun jeung teu aya lalu ka anjeunna kupuan nu nyaruaan. Anu nyarua anahadun sahiji oge. Jadi tegasna mah Allah bisa hiji, boh dina datna atawa dina sifatna. Taupami Allah ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad eta sahiji dina datna. Upami dina sifatna hiji naon mukhalafatul lil hawadis. Saksana sifat Allah aya 20 ya. Hakikatna mah hiji anu sakabehna teh naon mukhalafatul lil hawadis. Tegasna mah ngabedaan jeung anu anyar jeung makhlukna disarua. Saksanajan itu sifat yang jalma aya sebahagian dina sifat Allah, tapi mukhalafah tegasna mah teu sarupa. Ya seperti wujud aya Allah aya nanti aya anu ngayakeun aya urang diayakeun. Dayakeun ku Allah malah nganggo proses anu panjang. Tauge dina saparina aya dijelaskeun la tasjudu lisamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Ulah rek sujud, ulah rek ibadah kana poe kana bulan, tapi kudu
sujud ka Allah anu nyiptakeun gitu. Anu nyiptakeun. Nya mungkin wae nya wala lil hajab wala lil asjab teu meunang ayeuna nyembah kana batu atau nabi kana tetanggaran. Saksana salatnya harapan batu Ka'bah eta mah arah lebahna kitu disarubakeun menerang kadinya lain hartina nyembah kana Ka'bahna. Eta dia antawisna contoh syirik tanapi ngamusyrikeun ka Allah. Dina bilangan jumlah pangeran. Oke, nomor kedua, kadang-kadang percaya karena hiji perkara anu diistimewakeun. Tapi dengan ngalibatkeun mesti Allah itu. Malah kadang-kadang sok dibere ngaran naon jimat tuh hinadama. Jimat teh hiji perkara anu diistimewakeun beda jeung anu sajeuna. Saur Kanjeng Nabi innahu ra'a rajula. Kanjeng Nabi anjeunna pernah ningal ka hiji lalaki malah budak lalaki tiadihi dina leungeunna teh khoy aya benang aya benang minahuma keur nolak tina penyakit panas zaman baheula lain bae di zaman Kanjeng Nabi zaman bae oge sabatkeun kapungkur lah sok seueur panangan anu dicalian ku benang bola kasur anu bodas. Eta teh cenah keur nolak hiji penyakit panas. Papa tahu mangga teras Kanjeng Nabi megatkeun mutuskeun kana eta bola nu aya dina leungeunna eta lalaki. Wa ta'ala qaulu ta'ala teras anjeunna ngaoskeun kana dawuh Allah Ta'ala wa ma yu'minu aksaruhum billah. Kalau lobana jalma teu iman ka Gusti Allah wa hum musyrikun. Sabab marena geus musyrikeun ya dina hati teu sampurna kaimananna. Tajadi ku rupa seperti itu teh kaasukeun perbuatan syirik gitu. Naon margina nyarupina naon itu pinuh keyakinan namplokkeun keyakinan karena eta benar bisa nolak kana bala gitu. Nolak kana penyakit tanpa ngalibatkeun pangarasa Allah Subhanahu wa taala. Hakikat. Nah. Tapi lamun dijieun syariat mah nya, ieu syariat hakikat sama Allah mun teh mah tos munyulkeun, tos ngaistimewakeun kana yang benar bisa jadi. Saksana rupana benang seperti itu upami parantos dinaonkeun diistimewakeun ku Allah bisa jadi sama. Tapi lamun ayeuna namplokkeun kepercayaan. Nepi ka mun teh ucapan-ucapan teh hadena we lamun sek di talian mah duga kumaha gitu. Eta kalebetkeun perbuatan syirik. Wa musyrikun. Tajama-jama teh kalebetkeun kana musyrik.
Nah memangnya segala perkara aya anu dipunjulkeun diluwihkeun ku Allah Subhanahu wa taala aya sagala pahuge. Lamun teh ayeuna mangrupa pancing duh eta mah pancing terbang ya beda teu bisa jadi bisa mah bisa tos ngaleuwihkeun tinu teu bisa jadi. Tahu guys, Kanjeng Nabi anu katampi hadisna Ibnu Mas'ud anjeunna parantos ngupi. Kasaurang Rasulullah SAW yang kula anjeunna parantos nyarios. Inna ruko sayyana ruko sanes rumah sareng topoknya ruko di dieu mah atosna bacaan mantra, mantra